Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada rasul tsamin wa isyruna, hari pelajaran anu ka-28 fi iyadati fi iyadatil maridi eta tetep dina martelakeun ngalongok anu gering wa majang perkara yud'a anu digerok bihi kana itu mah lahu pikeun itu si marid. Rawa ngariwayatkeun sa Syaikhani Bukhari Muslim anil Barra katampi ti Barra radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Barra qala ngadawuh Barra amarona marentah ka urang sadayana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi kana ngalongok anu gering wattiba ila janajati jeung nganterkeun ka mayit watashmitil atishi jeung ngajawab ka jalma anu barasieun wa ibraril qasami jeung nyumponan kana janji wa nasril madlumi jeung nulungan kanu didolim wa ijabatid da'i jeung nyubadanan kana undangan wa ifsya'is salami jeung nyebarkeun kana uluk salam. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syaikhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul. Hakul muslimi ari hakna jalma Islam alal muslimi ka Islam deui. Khamsun eta aya 5. Radus salami kahiji ngajawab kana salam, wa iyadatul maridi jeung kadua ngalongok anu gering, wa tiba'ul janajati jeung katiluna nganterkeun ka mayit, wa ijabati da'wati jeung kaopat nyubadanan undangan. Watashmitul atishi jeung kalimana ngajawab anu barasin. Warawasan ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah aidon deui. Qala ngadawu Abu Hurairah, qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sayaqtasna Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maagung Allah. Yaqulu eta ngadawu Allah yaumul qiyamati dina poe kiamah. Ya ibna Adam he anak Adam, maribtu gering kami. Falam ta'udni maka teu ngalongok anjeun ka kami. Qala ngadauh ya ibnu Adam. Ya Rabbi he pangeran abdi kaifa kumaha a'udu ka ngalongok ka abdi ka Gusti. Wa anta bari ari Gusti teh Rabbul alamin eta pangeran sadaya alam. Qala ngadauh Allah. Amma alimta nahan teu nyaho anjeun anak abdi sayaktos hamba kami fulanan tegasna fulan. Maridho eta gering ieu si abdi falam ta'udhu mangka teu ngalongok anjeun ka abdu. Amma alimta nahan teu nyaho anjeun annaka sayaktosna anjeun lau uddahu eta lamun ngalongok anjeun ka itu abdi la wajadtani maka tangtu mendakan anjeun ka kami indahu di abdi kami. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Musa Al-Asy'ari katampi ti Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Musa Al-Asy'ari. Qala ngadawu Abu Musa Al-Asy'ari qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Odu kudu ngalongok aranjeun al-maridho ka jalma anu gering. Wa ta'imu jeung kudu mere kadaharan aranjeun al-jai'a ka anu lalapar. Wa fuku jeung kudu ngalepaskeun anjeun al-aniya kana tawanan. Ada resuta si wal isyruna hari pelajaran anu ka-20 salapana fi sobri eta tetep dina martelakeun sobar. Qala ngadawu Allah taala Gusti Allah taala ya ayyuhallazina amanu sabiru wa rabitu. Ya ayyuhallazina hey eling-eling jalma-jalma amanu kudu iman kudu iman iladina. Isbiru amanu anu iman ieu ladina isbiru kudu sobar aranjeun warabitu jeung kudu kuat perjalanan aranjeun. Wa qala ta'ala sedang ada Allah taala wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Wala nabluwannakum jeung pastina nyoba kami nyaan ka aranjeun bi syai'in ku hiji perkara minal khaufi nyatana tina sieun wal ju'i jeung tina lapar. Wa naqsin sareng tina kurang minal amwali tina pirang-pirang harta wal anfusi jeung pirang-pirang awak wasamarati jeung pirang-pirang bubuahan wabasyir jeung kudu ngabubungah anjeun as-sabirina ka pirang-pirang jalma nu sabar. Wa qala ta'ala sareng ada Allah taala innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa jeung pastina dicumponan sa sabiruna pirang-pirang jalma nu sabar ajrohum kana ganjaranana itu sabiruna bighairi hisabin kalawan henteu aya hisaban. Warwasan ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri katampi ti Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abi Sa'id Al-Khudri ananasan sayaktosna jalma minal ansori nu eta tetep ti sahabat ansor saalu eta nyuhunkeun ieu nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa'atahu tuluy maparin Rasul ka itu nas semasa aluhu tuluy nyuhunkeun ieu nas ka Rasul pa'atahum tuluy maparin Rasul ka itu nas hatta napida sahingga seep naon ma perkara indahu nu tetep di Rasul faqala mangka ngadawuh Rasul lahum ka itu nas hina angfaqo dina waktu nganapakahkeun Rasul kulla syai'in kana sakur-sakur perkara biadihi kalawan pananganna Rasul ma yakun ma ari perkara yakun anu aya ieu ma min khairin tina kaalusan falan addakhirahu maka moal nyimpen kami kana emak angkum ti aranjeun waman jeung saha jalma yasta'fif anu ngaraksa ieu man yu'affuhu maka ngaraksa ka eman sallallahu Gusti Allah. Waman sareng saha jalma yastaghin anu ngarasa cukup ieu man yughnihi maka nyukupkeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah. Waman sareng saha jalma yatasabbar anu ngalatih sabar ieu man yusabbirhu mangka nyabar-nyabar ka ieu man sallallahu Gusti Allah. Wa ma utiya jeung teu aya anu dibere saha ahadun hiji jalma atauan kana pamere khairan anu leuwih alus wa awsa'a jeung kana anu leuwih jembar minas sabri tinimang dipaparin kasabaran wallahu a'lam bissawab.